Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ya acara ke ujung-ujung terjadi tanpa melewati proses, betul. Naon proses aya perjuangan jeung pengorbanan. Naon perjuangan anak geus kebel panitia nyirian tanggal aya ngondang sasepuh barok eta perjuangan. Di aset SMS-an berarti dua heula. Disusul ke pengorbanan. Naon pengorbanan anak harta, tenaga, pikiran ieu dikorbankeun. Harta dikorbankeun aya panggung, aya sound system. Maaf, ieu lain du panitia, ieu du batur ieu. Geuning dipasang di dieu, kan dibayar. Make harta para jamaah, para panitia. Mana deui perjuangan, pengorbanan, tenaga dikorbankeun. Para panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, para pemuda terlibat ngorbankeun tenaga ngabebenah ieu tempat supaya nyaman anu hadir. Berkah ieu kampung Sadang Kolot. Berkah taneuhna. Ditanceban besi bijil kembang. Teu dibahasna kadeuleuh kan. Aing ceramah doang di makam bae. Hebat, kreatif. Tenaga dikorbankeun, pikiran dikorbankeun. Dan minggu gaji aset, pikiran nanti naik datang. Maka nanti lupa kabul guys, SMS-an bae, WA bae. Bah, lapoh lupa deui. Isuk-isuk cari haji aset deui bae. Bah, baik berangkat jam berapa ke sore, jam berapa bebas. Makin pusing haji aset begitu. Padahal kurang geus di Tapos Malingping. Soal dari isuk acara di Malingping sampai jam 2 istirahat di Haji Jahid. Begitu pada maghrib langsung berangkat. Eta karak nyiapkeun mobil rek naik suku sabelah. Aset deui bae. Nah, posisi di mana? Karak naik cokor sabelah. Berarti suku aing kudu dipoto. Aset gemes deh. Langsung abiur berangkat di Malingping sampailah jam 8 langsung ke pila anak tadinya bunga aja aset. Mulai beban pikiran berkurang, aset Mubarok datang turun mobil langsung nyamperkeun kelaknya kok aing eusianana Haji Aset ternyata sok nyium lalaki. Ya Allah, jangan saya Mubarok ngerasa terkaganggu di telepon, di SMS ku panitia wajar karena panitia tanggung jawabnya belak ke masyarakat. Sabambulu dan lain hajat pribadi, hajat masyarakat. Lamun geus ngalibatkeun masyarakat, maaf biasana sok cepet kena fitnah. Sabab masyarakat kabagi dua, anu pro, anu kontra ka panitia. Ketika acara sukses tanpa ekses, untuk komen macam-macam. Tapi ketika acara gagal, kori tidak datang, mubali tidak datang, riak hulu panitia. Anu pro maka panitia ngupahan bae, sabar, ieu mah ujian ya Allah. Beda jeung kontra. Hido mahido. Mahido bebeakan. Nyalahkeun ka panitia, bener kan? Ah, aing percaya saya jadi panitia. Semua galak. Tumilu mere duit itu udunan. Sok ae begitu. Asa mitna ka batur. Eueuh di dia mah nya. Eueuh nu ngaku. Insyaallah di dia mah kompak kabeh mikirkeun alhamdulillah. Bila perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus hiji bungkusan anu mulia. Naon ngaran bungkusanana? Memperingati Maulid Nabi Muhammad. Naon eusina ieu bungkusan? Pangajian, pangaosan,
Ari pengajian tina kalimat pengajian, naon hatina pengajian? Harga. Disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos, naon hatina pangaos? Harga. Pantes aya jaminan. Sing jalma nu ngalengkakeun suku ini ka majelis taklim, maka eta doang jalma nu keur mapai jalan ka surga. Pantes aya jaminan. Sing jalma nu ngalengkakeun suku ka majelis taklim, ngariung jeung para ulama, para kiai, balikna menang ilmu, menang doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Amin. Amin amal. Amin amin kenceng mantap henteu. Adapun imah aya pengajian. Pura-pura teh nyaho bae. Bener. Kiai mah gegerewekan di majelis. Rutinan mingguan gabang salat, gabang fikih, gabang iman, hari-hari teh bae di imah. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Salah sia. Maaf. Lain yang ibu-ibu, yang lalaki nu hese diajak ngaji. Ibu-ibu paling kompak di mana-mana, jujur. Kula yang muji hareupeun ibu-ibu, ieu nu susah lalaki. Ibu-ibu mau capek pengajian, isuk saya rutinan mingguanan hadir pada di imah, pinuh pagawean rela ditinggalkeun seusehan. Ngabela heula ngaji, bener? Aya begitu aya. Tah denge pepen. Dan kadang-kadang kan ibu-ibu ke pengajian mau seusehan. Oke, so kiai beneran. Kira hese lalaki. Takula di Cikampek kayakeun pengajian sahriahan mingguanan tilok kondang bapak-bapak. Undangan disebarkan 100, nu datang 5an, mau 4 molor, nu hiji batu, manggahan karate di majelis. Mengundang ibu-ibu ke undangan, cukup 1 undangan ke 1 desa, nu datang 1000, hebatnya ibu-ibu. Ngan olok kejo, eta resiko nabi kante, tekak ngasongkeun ka hakanan, ih. Penghitung menit, detik, ledis. Walu karak diasongkeun, hilang dari peredaran. Subuh ranginang opak laleungit, jeruk cau bebeskeun ka atas. Cicing samemieun titin dengekeun nunung. Eng sok neuleuh. Pas Asep sok tahu, ya tahu lah. Aku kan di atas. Engkau di bawah, dari atas belah. Ibu-ibu lamun ngaji, ayo mata maka kiai bae neuleuh, leungeun ngopepak. Ngatur rebokeun di dedet-dedet kan atas, eta sleting pas salila ngaji standby bae. Lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet. Dia di Maja Asep, cau jeruk arah raya, kararieu. Termasuk si Deden, eta polisi tadi digireun aing kieu. Luak lieu, eta teh modus. Ngeuleuh batur meleng. Batur meleng, cau lagi hiji. Di kantongan ku si Deden. Di situ percaya, silakan kodok na kantong celana si Deden, pasti aya jauh. Jauh raja dulu. Masya Allah. Nganamun ngajar ngaji adem keneh ngajar bapak-bapak dibanding ngajar ibu-ibu. Ngajar ibu-ibu mah gandeng. Kiai ceramah, jangan milu ceramah di pojok. Yang CS nah ngomong-ngomong tiung batur. Atau tiung siap pikiran kita can lunas-lunas. Pun ngajar bapak-bapak adem, tenang, sunyi, senyap, henteu gandeng, da malolor. Sahabat bapak-bapak lamun ngaji asup ka majlis luak liuk nyiaran tihang jeung tembok. Buat naon? Buat ngatur strategi naon? Nempelkeun tonggong kana tembok. Lamun tonggong geus nempel kana tembok, dilanjut strategi kedua, nilepkeun hulu tak. Geus damai.
Lalu paling kompak di mana-mana ibu dan sing panjang umur, amin. Ya Allah ya Rabbal. Kita perjuangan pengorbanan harta, tenaga, pikiran anu dikorbankan ke masyarakat, para jamaah, para panitia, sehingga di tabungan-tabungan amal soleh. Sedekah orang yang mengagungkan maulid Nabi sehingga dieupan. Sakumaha dipidaku Nabi ma'ana qasadun min sadaqatin bal yazdad. Harta yang kau sedekahkan di jalan Allah buat ibadah, apalagi mengagungkan Nabi Muhammad SAW, itu harta bukan hilang, justru bakal ditambah ku Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad. Jawab atuh sallallahu alaihi wasallam. Saya cinta Nabi. Ngadengeran Nabi ngajak dong. Ai cinta mah jawab sholawat. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad. Saja dilanjutkan kula ka panitia minta bangku plastik kan warna hijau gitu. Mun anu teu kapeke di dieu bae. Sabab ieu pendek teuing ngenyot teuing aing jadi ngalulap jubur. Akhirnya jadi engap ieu. Wah nyulung-nyulung bae gitu. Sebenarnya ceramah nogain jadi opat. Kak, bangku gitu kak. Atus kakak kita bagian anak kakak mereka. Hah? Ini itu air kosong tuh gitu. Ikhlas kak? Thank you very much. Kami kak. Hah? Can kawin? Jangan jodohnya maju. Untuk orang jadi umatnya Nabi Muhammad dibandingkan jeung umat tu sejen orang ke umat Islam, umat tu paling mulia di hadapan Allah. Alhamdulillah. Nah nasibnya jadi ukuran orang umat Islam mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat tu sejen. Apa orang umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara ayat salat 5 waktu, umat tu sejen salat 5 waktu. Apa naha orang gara-gara mulia di hadapan Allah gara-gara ayat puasa Ramadan, umat tu sejen puasa Ramadan. Apa gara-gara orang umat Islam mulia berenang gara-gara ayat ibadah haji umrah, umat tu sejen haji umrah. Urang tafakuran ayeuna telusuri telaah punten. Namun rek ngukur kemuliaan orang di hadapan Allah, maka sholat orang nu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maaf khusus yang pribadi si Asep Mubarok. Kualitas sholat si Asep Mubarok masih jauh tina kasampurnaan, masih jauh jadi ukuran anak. Tahu diri, sadar diri, lain suudon, lain goreng sangka ke Allah. Si Asep Mubarok sadar diri, sholat si Asep Mubarok boro-boro nyampe khusyuk, tumanina, can pisaeun. Kurang dia Pak. Jawab si kompak atuh. Kumaha urang dia salatna? Gagah urang dia mah. Sarua. Bener sarua. Jawab si kompak sarua. Sudah tenang atuh aing, berarti hanya aya batur di dieu. Boro-boro husu tumanina ge can. Takbir nepi ka peureum mah gede husu. Oh. Akbar. Pinter setan ngagoda umat Islam lain di luar sholat baik, justru ke ibadah. Setan berusaha yang ngebatalkan ibadah ulang. Takbir tapi kaperet kayak khusyuk. Begitu bar leuweung kana dada, setan mulai ngagoda. Naon digoda? Mata. Eta mata keur salat bapak-bapak ibu-ibu lain neuteut sujud khusyuk, lain neuteut tempat sujud. Melototan samping batu nu dihareup. Tah lalaki pagaweanna eta. Mun berjamaah melototan samping nu dihareup. Oh, beho. Mahal can kabeli. Tapi tak atlas dia bagus Allah Akbar. Karena atlas dia bejana mahal ayu nama wadimor sami Allah Aisyah rekamah kersolat mikiran harga samping pinter na eta setan
mata diganggu, irung diganggu, kumaha irung diganggu keur salat hebat. Imah nu deket masjid waktuna salat ulah ngagorengan lauk asin. Hei, Bapak Uji, bagus ya ampun, dagang. Atau saya si imam lain? Hah? Imam? Waduh, itu janjian tadi. Sekarang rasanya bodas. Begini, puas ya puas. Oke, balik kabar. Tungguan di Karawang, tungguan. Sobat-sobat singku, alhamdulillah. Sing panjang umur amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Terus tadi dia baik ngali tong malotot angkat itu tadi. Jauh over kieu. Ayo itu dianggap. Boh. Irung diganggu keur salat, bener? Eta ulah goreng lauk asin. Mau. Nu salat lohor keur lapar eta. Seng hasil mulak ka jero masjid. Nu salat langsung murid. Aduh. Ieu mah cocokna jeung peuteung. Eta keur salat mikiran lalam. Setan pintar eta ngagoda, ngarobah pikiran urang keur salat. Mata diganggu, irung celi. Hei imah nu deket masjid hampura waktu-waktuna salat ulah nyetel musik. Ya kunaon sih jadi ngarebeki kapelna ya Kak? Ieu karunya kanu ngarekam di sapotong-sapotong teh. Bener teh? Ulah nyetelan musik waktu salat. Khawatir anu salat pemuda can istiqomah ceulina. Hargai orang yang ibadah, betul? Masing-masing Kiai, teu bisa masing-masing. Jujur, hidup di dunia butuh doa-doa nu sok ibadah. Giliran anu paeh keluarga urang nyiaran ustad pikeun ngadoakeun, bener? Kelingan ngelawan masing-masing, teu bisa masing-masing. Butuh ku jalma nu sok ibadah. Di sini ibadah, can istiqomah ceulina. Pemuda balik meludan insaf lohor sholat ceuli cangkuan musik menengah jeleger ke masjid. Cicing aing dua poe kapal keneta. Encan kasek belah di tua jeleger ka masjid. Goblok. Lagu siangku ngebor. Cek malaikat dibor siak wae di akhirat siak. Astagfirullahaladzim. Mata diganggu, irung celi encan nu hiji. Maaf ulah waka santri kiai na eleh kahusuan kiai salat acur gara-gara digoda ku nu hiji. Gara-gara naon? Eta kiai keur salat nahan hitut. Ayo siap, pasti anu ngalaman si ayo keur salat nahan hitut ayo. Dibatalkan hook sarokat itu dibatalkan guys nyetek kena kenal pot jabang kenal pot racing airman coba itu dilema itu kersolatan itu dibatalkan berarti nggak beledak dibatalkan tetap bertahan dalam benteng pertahanan tapi kan ngecewakan eta sholat kehusuan leungit jelema nahan itu. Coba tolong bayangkan bagaimana gerakan orang sholat nahan itu.
salat nahan hitut dijumur kahulu ngagerebeg geuning Asep nyaho aing ngalaman aing ngalaman punten Kang Okori pasihan jalan heula mobilna punten Kak dibantu geus boga jasanya nah tadi ngaji Quran dibantu balas dong jasa orang lain. Memang gitu nasib baik mah datang ke heula balik ke buri sorry mah datang ke buri balik ke heula saya hasil mata kali baik tinggalkannya udah biasa loh sok bere jalan supaya lancar perjalanan anak maaf tolong santri dibantu mudah-mudahan we gara-gara ngamuliakeun Qori aya anak turunan jadi ahlul Quran amin ya Allah ya Rabbal amin sobeureun indung bapana teu bisa atuh anak incu urang anu jadi Qori-Qoriah sok bere jalan supaya tidak terlambat ayo Kak maaf Kak jalanna dilebarkeun Kak punten Kak jubur Bu jubur sareng cokor eta Pak teman dengan saya bujur menang dinya terus perlebar jalan coba dulu mobil negara Pak dari delan mobil sok kudu dibantu iya mah sok dibantu Pak tinggali mobilnya coba tinggali mobilnya Bapak awak ngehalangan deh gitu terus nah terusnya puas balik heula puas raos awas ya Pak Uji dia seretara beli dadah awas kamari dibalik bareng anu heula awi oke waalaikum assalam selamat di perjalanan sampai tujuan insyaallah setor simpada ke pemajikan ulah bawa amplop kosong bisa dibagi dua di jalan kalau tilok gitu tilok bebeja keceplosan udah bagus Bu Pak kita kuhitut gagal ya Pak satu mau sunai tak kiai sholat nges nanti itu Pak makanya bapak-bapak lamun berjamaah di masjid harapun orang air jalan pakai sholat nah itu ngagerebeg dibujur kahulu itu patut dicurigai itu jelema kenahan hitut pengasasa kaget kan beti buri proyek pagi meledak sabab eta kondisi knalpot keur melengeh mun ibu-ibu jelas mukenana panjang ngagerebeg ti handap eta lain salat nahan gempa lain jubur mulia eta ani itu sepet-petan so jujur akui pernah ngalaman gitu pernah lantak diukur ku salat urang masih jauh tina kasampurna mudah-mudahan sing dihampur aku Allah amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal insyaallah jadi ciri kemuliaan umat Islam sabab memang ada sholat 5 waktu dengan orang sadar diri kualitas sholat orang masih jauh tidak kehusyuan mudah-mudahan orang teureun terus tolak ilmu dan campurnakeun ibadah sholat amin lamun lain gara-gara sholat Asep mungkin gara-gara puasa Ramadan orang jadi mulia di hadapan Allah maaf kualitas puasa orang masih jauh tidak kesampurnaan orang mati Ramadan puasa kan ukur kategori puasa umum non puasa umum teh baru mampu nahan lapar haus saja sungut mati milu puasa sungut milu puasa aya aturan ngabuburit di asar di jalan nongkrong eta bibir lain dikir ngagosip baik ngomong-ngomong tetangga mantak leungit ganjaran puasa pantas Rasulullah kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atshi. Tersautik
golongan umat kami akhir zaman melaksanakan puasa Ramadan dengan ukur menang lapar haus wungkul pahala leungit. Awas ieu truk gede ieu mah, lebar jalanna punten. Dilebarkeun jalanna mah apa? Diatur Pak, dibantu Pak. Tolong supaya rada lancar perjalanan anak, diperlebar jalannya sabab ieu truk dibur ieu. Tolong Pak, diatur Pak supaya rada lancar Pak jalan apa? Maaf Pak, jangan kelancaran. Pengguna jalan lancar, orang nu caramah ge teh kebel nungguanana, bener teh? Supaya lancar perjalanan gitu. Kudu dimaklum sabab di jalan umum. Sok mangga. Ulah dipersempit jalanna. Tolong mundur Pak. Kiri kanan mundur. Tolong di ujungnya diperlancar. Ulah nyempit jalanna. Awas hulu, awas bah hulu. Karena spion tah hulu bah. Ya Allah. Aduh, munah baik ka dieu. Mundur Kak, roda maju ka dia Kak. Maaf Pak, lu nangtung supaya kabagian mundur. Hampura. Itu aya Abah tuh karunya Abah. Bu, rada geser ka hareup geura Bu, punten Bu. Tolong dibantu. Terus mobil lewat, maka jubur napak deui kana aspal. Hati-hati duduknya. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, lamun lain gara-gara salat orang mulia, gara-gara puasa Ramadan meunang nasib punten kualitas puasa orang masih jauh tina kasampurnaan. Mudah-mudahan dihampura ku Allah kalalaian ibadah Ramadan orang. Amin. Karak bisa nahan lapar haus doang. Sungut mati milu puasa loba ngagusep lain dikir. Mata kelegitkeun karena pahala puasa. Neulean aurat bikang. Kumaha setelah aurat bikang tadi imahnya tang pipi. Sok hayang neuleuh bikang ping-ping. Anu sejen bebas ta pipi. Ulah waka film iklan geus ajur. Yang neuleuh ping-ping bikang anu sejen aya hand body. Jelas eta bening. Yang neuleuh kalek bikang aya Rexona. Jelas. Yang neuleuh dada bikang aya sabun. Ih. Merawat kecantikan kulit Anda. Oh. Aya. Skumplit nyempeda eta iklan memang nyara rambung. Dan body buat ping-ping nadi deleukeun. Rexona buat kelek nadi deleukeun. Sabun ki buat dada nadi deleukeun. Nyambung. Dan hiji iklan itu nyambung naon? Softtek. Karena salah aing lebih kayu. Atuh kunaon teh dideleukeun? Astagfirullah. Aing ditipu eta ku iklan. Ini softtek deh, ajol-ajolan, naon maksudnya eta. Aing lebih mikir berarti softtek buat bikang anu ajol-ajolan. Ramadan pahala leungit gara-gara neuleuh aur. Bebas aurat bikang enak di mana-mana, benar tuh? Kalau mau di pasar, di mall, aing pernah boga pengalaman. Berang-berang balik ceramah, selohor. Kaliwatan mall, aing noleh ka supir, hayang ka mall. Emang bang, atuh hayang bae aing nya mall. Udah jubah aing gagal-gagal kapok. Satpam petan. Koclak mik mah. Ngeluyuk bae suara. Satpam molototan satpam. Curiga berang-berang anu make jubah ka mall. Resiko kieu panitia resiko. Bo, geus deukeun bae ka dilah geus. Aing waktunya aing holok isu-isu ka jadwal ieu. Makana tadi pesen oge ulah penting-penting teuing sabab kula isu ka jadwal muludan di daerah Malimping. Sedangkan kula lain robot, kula jelema.
butuh molor yang tuh didenge baik pesen gula coba berada di jalan supaya lancar saya mau ngatur tapi kayak isu jadi dia tasuk kabel cek satpam hubungan apa? Mall ada apa? Tanya nonton kumai emang mau siap ya itu bapak pakai jubah hai itu penting antum pakai rok pakai rok curiga lima jubah bapak pakai jubah balik ceramah muludan gak percaya bah gak percaya tadi oh dicuriga disangkain teroris coba itu pak di mobil ada apa? Masya Allah buka pantau mobil dibuka ya kardus 5 cuk satpam wah curiga ini astagfirullah berkat di panitia jaset jadi itu 5 kardus buka hiji dibuka talina jauh lain embong ya kardus nuka 2 bolu kardus nuka 3 opas serangina ya kardus nuka 4 buka kejo jeung lalap-lalaban ditumpangan bakal kotok di luhur nakar kieu bakal kotok eta ya kardus nuka 5 gede ieu bahaya ieu bahaya dibuka beas jaset Guys jauh boleh tuh Pak Ustadz pulang ceramah tadi aing ngomong balik ceramah muludan terus kamu aku cuma aing lain mau sih aja hanya aing mall asup gampol rek naik ke lantai 2 ya eskalator lift ketika naik bikang nihilaan nyodok set kan posisi kieu aing dihandap bikang di luhur terok na pondok mata melurus karena jubur hancurlah hatiku atau hancurku mah pakai sorban pakai jubah harapan mata jubur isin hakikat isin ku Allah harapan aya orang syariat isin ku jubah ate mah guru tuh baik hanya kalah yang kamu pakai jubah malah memakai jaket lepis yang jojong lelena yang isin tungkul baik bari jengkal tanggal lip astagfirullah sumut mah istighfar mata teu tahu diri rek iya sakitu teh mata ustad komo mata RT lain RT di dia lain RT di Papua karena itu ya Allah ya Rabbana geus kajajakeun ayeuna bikang geus leungit ka geus leungit ka awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina pajar genteh model gaul nyian erok teu diukur make napa luhur dahayang kadele Islam ada gitu loh Pak Masya Allah mantap sing istiqomah ya anak kurang untung di pesantren selalu menutupi auratnya amin alhamdulillah lamun lain gara-gara sholat lain gara-gara puasa Ramadan mungkin gara-gara haji umroh jadi mulia maaf Pak Haji Bu Haji ukuran haji kurang masih jauh tina kasampurnaan
Urang apa haji balik ke Mekah karak menang kopiah bodas, Bu haji balik ke Mekah karak menang abaya, menang beli di hotel di Madinah, ngarasakeun khusyukna salat ke di Mekah we di Masjidil Haram da hareupeun aya Ka'bah nu sarolat careurik teu eureun-eureun. Begitu balik ke kampung Sadang Kolot, Pak Haji jeung Bu Haji di Sadang Kolot salat teu ceurik deui. Benar? Benar? Pertanyaannya, kemana air matamu? Ji usbeak di Mekah baca salawat ke Rasulullah, ziarah asup ti babu salam masuk ke Raudhah. Begitu dihareupeun di mejan ku pembimbing, inilah makom Rasulullah, terus aya makom Abu Bakar Siddiq, terus makom Umar bin Khattab. Ketika mengucapkan kalimat Assalamu alayka ya Rasulullah, banjir cai mata teureun-eureun ngarasa isin di payunan aya jalmi nu disucikeun ku Allah. Begitu balik ka Sadang Kolot, Pak Haji jeung Bu Haji di Sadang Kolot maca sholawat henteu ceurik deui. Pertanyaannya, kemana air matamu? Ji saat di Madinah kamari memeh mulut kula ngabimbing umroh hampir 200 jemaah. Begitu dikumpulkan di halaman Masjidil Haram, memeh asup ke masjid rek toat, jamaah dijajarkan bisa ditinggalin eta jamaah cari digireun kula di aki-aki teu eureun-eureun. Kunaon ceurik sukuna kalayak wae. Lain. Cekula dah ceurik bae. Boga dosa. Berarti keur ngorana deugel ya kan. Sok nyawer organ meureun. Dosa. Bah, kula ge loba dosa. Parek bebersih di dieu. Iya, naon? Budak paud wae manja. Masjid Haram mana? Ieu hareupeun. Bisa ke hotel. Ieu Masjid Haram makin ngaguak. Hanya kali bejaan jadi ngaribetkeun aing. Gas, siap-siap, rapi, baca talbiyah, kita masuk haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masuk babu salam, ikuti jamaah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Makin masuk ke Masjidil Haram, berai Ka'bah hareupeun mata nukir nangis ngadadak eureun. Namun ditanya hiji-hiji hampir mirip jawabanana. Kunaon tadi ceurik begitu melotot hareupeun aya Ka'bah langsung eureun ceurik mirip jawabanana. Eueuh nu pantas disombongkeun. Naon cenah? Eueuh nu pantas disombong. Rek nyombongkeun naon hareupeun Ka'bah. Jabatan yang disombongkeun. Maaf, Jenderal bintang 4 ketika toat teu dipapake eta bintang. Lalaki waktu toat kabeh saparanjang kal mayit cuma dibungkus 2 helai kain putih ihram ngaranna atas bawah. Kunaon balik ke Mekah jadi sombong deui. Karak naik pangkat saeutik geus mung wau jeung nu dihandap. Sadar bisa naik ka luhur sabab dianteur ku nu handap. Bener? Sadar ketika cicing di luhur sing inget kan nu dihandap. Bener teh? Sabab nu dihandap mah enggak. Allah salah tapi bener ya. Kan di luhur sing inget kan nu dihandap. Sabab nu dihandap mah bener aja engat. Itu siapa ke cicing wae lin pindah ka luhur. Lain gitu, dengar sesuai sama pikiran.
Nulis mana milih orang, madi laluhur dari utri kursi goyang, maka dasi panjang-panjang, tiap tahun kedukan duit sidang. Ngadenge harga nararai, tengah benda proyek ratusan juta. Tapi ketika ekonomi Indonesia ajur-ajuran, harga-harga nararai, maaf, rakyat itu dihandap, nu ngerasakeun enggak. Benar? Akhirnya apa yang terjadi? Nu nabe-nabe, nu ngampar-ngampar, nu sebe-sebe. Jawa Barat, Jawa Timur, Malarat, Malarat, di laluhur makin makmur, benar? Listrik, neon-neon tai kuda di kadutan, ngerti itu Pak? Barua. Listrik, neon-neon tai kuda di kadutan, rakyat ketik kelaparan tenau-naon, lo penting betul bapak, betul ibu, di laluhur ngagerendutan. Kalau kritik obrolan boleh, kritik membangun. Yang dilarang tuh kritik obrolan, ngeritik tapi ngarusak. Lamun kritik untuk mengingatkan berarti karunya supaya dulu orang nuker mengkol tina aturan Allah, ulah cilaka di akhirat, kira-kira tobat ka Gusti Allah. Mantap doakeun para pemimpin orang sing saleh sing amanah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rek nyombongkeun naon deui hareupeun Ka'bah, harta rek disombongkeun. Merasa paling sugih. Gengsi ngareng jeung tatangga nu sangsara. Mau jadi jelema sugih lamun eueuh doa na fakir miskin. Bener teu? Karat boga mobil hiji geus sombong geus menguranya ka tetangga. Batur ge nyahoeun eta mobil 5 tahunan. Kadenge tina belokna eta rem dijejeritan. Ayo sia idit ka Mekah. Harga mobil miliaran ngan ukur jadi taksi Mekah ulah som nyombong ke naon deui kakak sepat asa paling ganteng mung akur jeung babaturan ulin sia ke Mekah jadi goreng di Mekah loba duga raranteng Saudi jararangkung Libanon bararodas Pakistan Turki mararancung tapi mun leumpang hareupeun hotel di Mekah sok teu pede. Aduh hari penaik Saudi jangkung, aing pendek Libanon bodas, aing genep Turki mancung, aing pesek mundur baik kaburi sorangan sok diganteng siap ya hari lah baik aing diburi tungkul baik bani syukuran ya Allah nuhun sakit abdi bisa kadiodoi nuhun Gusti aing geus disyukuri mah hate diubaran burudul tiburiun jamaah Afrika negro nyelap gabung kadinya jadi aing nuhurung ulah sombong nyombongkeun kagelisan dengekeun Nopi Imas Emma Arina dengekeun Dewi Sri dengekeun sia Kokom dengekeun ulin sia ka Mekah jadi goreng di Mekah loba leuwih geulis Libanon tuh bening mancung tetapi mun leumpang hareupeun hotel sok eureun-eureun dicigitan cubur ku pamajikan mata kumaha sih nang duitan teh jeri molotot bae ada yang peureun nu geulis katabrak pamajikan makin marah tabrak jubur ontak astagfirullah pemajikan pula macam buruan ya tandanya cinta ya iyalah karek teh cinta kumaha aing liar unggal peuting tiap balik setor gede bae asal datang jam 2 jam 3 janari assalamualaikum pantoi mangkis muka pemajikan geus ngacegah neng udah bangun ya udahlah suara mobil kedengaran mana nuti Haji Asep Haji Asep dengekeun sia nyahueun pamajikan aing sok buku agenda panitia Haji Asep buka kantong amplop nah pas jauh pas laju molor bae anu tinggalkeun pantos sorangan
ditinyak tanya kawan Pak lamun bapak-bapak hayang dipika cinta ku pamajikan soreng tong cina eta kumaha doa ini sia nu matre teh atau ilungan ke mah doa duit mah kieu teh mumun he lamun kieu lamun kieu kudu dilatih heula ibu-ibu nafsu asal ulah munafik sia ieu mah dunya doa butuh duit bu atau kiai ge moal boga majelis lamun salah teu boga duit yang ngabangunna bener moal boga masjid lamun syariat teu boga duit yang ngabangunna muslimat kabeh wajib nutupan aurat kerudung busana muslimah lain menang nyieun sorangan batur nu nyieun yang dipakai ku ibu halal sabab dibeli heula make dunia makanya ka kiai ulah fitnah bae kiai mah kudu ikhlas maksud Allah kiai ge jelema lain tong ngeret butuh dulu dengan air butuh aja mobil liwat deh nyaman namun bicara acara kebijakan di mana-mana susah di tempat jalan anu iya saya Pak saya mau jalan dia wungkul pantas sok atuh dikasih jalan supaya cepat jalannya diperlebar jalan pun tempat bu punten mundur ibu-ibu nubelah gitu mundur bapak mana aja bu mana nih jalan raya ya ini maju ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah geus kadit ya penting teuing mus jam 2 aja jam aing ngaco arek teu kumaha aing bo pak bo butuh doa ujung tak gitu doa butuh duit ya kan ayat teh kiai digaji ustad digaji ku negara ayat teh buat aturan hukum ayat gaji ustad sebulan 10 juta di pemerintah aya weh ulah ngomong ikhlas ustad teu digaji tetap ngajalankeun tugas naon tugasna ngabina rakyat Indonesia di kampung-kampung nu dibina jiwana make ka iman sabab eta amanat langsung wage rudolab supratman lamun Indonesia hayang jaya hayang berkah maka nu kudu dibangun pangheulana adalah jiwa nu kadua karak ngabangun fisik bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya dua Indonesia Raya geus atuh kompak jadi nu dibangun pertama iman nu dibangun sanu ngabangun jiwa para ustad para kiai di lembur-lembur bener can pernah aya ribuan kiai demo ka Jakarta nuntut yang digaji aya teh teu ngomong ikhlas asok aya kiai minta bayaran ka santrina per bulan 50.000 wajar sabab aya bayareun make duit naon listrik lampu di majelis di pesantren make setrumna ti PL kudu dibayar eueuh nu gerak serba make duit ad-dunya bid-duit wa ma bid-duit sakit ad-dunya bid-duit gesit ad-dunya bil-fulus ma bi-fulus mampus ad-dunya bi-fulus lulus eueuh gratis tapi kang ngaheujeun we seumum bayar sabaraha di Baliung 2.000 berarti masih akur yang di Karawang 2.000 kita pertahankan jangan sampai ada kenaikan harga ngising
Silakan presiden berganti, pejabat berganti, tapi harga ngising tetap 2.000. Kemudian kenaikan harga ngising, demo aing ke Jakarta, turunkan harga modal. Viral tadi demo. Tapi ibu-ibu di mari lu demo nanya dari Marau Baligo gambar tai najis. Pernah aing teu mayar di terminal Rangkas mengizin aing digerewekeun kudu jaga WC. Haji pelit, astagfirullah. Enak kak bayar ji, pengen ditae. Atau itu ya kakak didinya. Baraha 2.000 ji, tak 5.000. Geran, pulangan. Oh receh ji, aing ngisi deh. Daripada lapor di tadi. Ini aing kejerok deui. Aduh, kapuleung aing dijerok. Menang 2 menit, aing kaluar deui, berarti nyesa 1.000. Lumayan. Bu, 1.000 lumayan. Oh receh ji, karena hitutkeun prek 1.000. Bebeakan aing di WC. Lain nyengir mikir sih. Belum saya begitu banyak dibahas. Maaf, sababnya kalau umat Islam kolot-kolot tapi adil. Jangan biayaan pendidikan umum ratusan ribu jutaan daik mayar, tapi anak nama santren yang berikan ibadah supaya anak saloleh loba anu teu peduli. Benar? Yang pendidikan umum, pak, kursus komputer pak 300.000 pak bayar. Kalau mikir, mah kursus bahasa Inggris mah 500.000 bayar. Pak, cek Pak Kiai 50.000 udunan di majelis, tinta, bayar listrik, becakeun ka Kiai, sia mangke sekaligus bisa 1 tahun disekaligus. Tapi katu bayar. Tak babaturan aing di Cikampek karuru kasedotan ikhlas. Mengerti bae, lain mikir sih. Aneh, jang pendidikan umum dek bro-broan, jang pendidikan agama masa bot. Maaf bu, jang kasolehan anak lu bisa nyapaatan ibu jeung bapak, ibu bapak di akhirat. Anak usah buka didikan agama. Di mana didikan agama? Tuh di majelis, tuh di pesantren, tuh di madrasah. Mudah-mudahan anak orang sing istiqomah marah santrenna. Marasil ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya Rabban. Lamun lain gara-gara salat, lain gara-gara puasa Ramadan, lain gara-gara haji umroh. Lantas apa yang membuat kita umat Islam mulia di hadapan Allah? Jawaban dengan ukur hiji, gara-gara ayat syafaatna Kanjeng Nabi Muhammad sabab syafaat Nabi dipikeun ka umatna, umat itu sejen bal meunang gara-gara ayat cinta Kanjeng Nabi. Sakumaha Kanjeng Nabi syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaat kaula di kiamat eta hak yang umat kaula. Bikin jelema nu teu percaya karena syafaat kaula, maka eta jelema moal menang syafaat. Jadi pada mahsyar jelema dikumpulkeun kabeh. Haliu kayan jelema nyiaran pertolongan. Uti kulon lupat kawetan wetan tempat kakale lupat kakidul nyiaran syafaat. Bring sakabeh jelema datang ke Nabi Adam. Cek Nabi Adam, naon ka dari minta syafaat Nabi Adam. Kumaha cek Nabi Adam? Hampura kaula teu bisa syafaatan araranjeun sabab kaula izin ku Allah. Izin ku naon? Kaula pernah nyieun kakhilafan sehingga kaula diturunkan di surga ka dunia. Ratusan tahun kaula tobat ke Allah. Izin kaula ku Allah. Menindak tangan tu Nabi Nuh wabri ka Nabi Nuh. Jawab Nabi Nuh sarua, hampura kaula kitu bisa nyafaatan alaranjeun sabab kaula ge izin ku Allah. Izin ku naon? Kaula dakwah ratusan tahun, lain dulun lain baraya kabeh marilu Islam, marilu iman, tapi anak kaula teu masuk Islam. Kanan sampai digempur ku banjir bandang ku Allah. Kaula nu dakwahna, anak kaula nu nolakna. Izin kaula ku Allah. Menindak tangan tu Nabi Ibrahim, wabring ka Nabi Ibrahim. Jawab Nabi Ibrahim sarua, hampura kaula kitu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula lagi izin ku Allah. Izin ku Nabi Ibrahim. Waktu hirup kaula pernah teu jujur ku naon? Bapak kula tukang nyenan patung.
patung-patung sesembahan penting-penting eta patung lalu letik diajur-ajurkeun ku kala pakai kampak disesakeun hiji patung pang gedena kampakna digantungkeun dina leungeun eta patung isuk-isuk bapak kula pamarahan ieu saadu ngajurkeun pangeran urang dirinya kaula teu jujur bah nu ngajurkeun patung eta nu leutik itu patung pang gedena kampakna dina leungeunna keneh boga dosa kaula pernah teu jujur mending datangan tuh Nabi Musa ngabring ke Nabi Musa jawaban Nabi Musa sarua hampura kau lagi bisa nyapaatan aralanjeun sabab ku lagi izin ku Allah izin ku naon pernah nyeun kasalahan naon maehan utusan Fir'aun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaula izin ku Allah mending datangan tuh Nabi Isa jawaban Nabi Isa sarua hampura kau lagi bisa nyapaatan aralanjeun sabab kala izin ku Allah izin ku Nabi Isa waktu kau di dunia aya sebagian jelema nganggap ka kaula sebagai anak Allah izin kaula ku Allah kamana atuh kami nyiaran syafa'ah cek Nabi Isa tuh datangan jelema nu keur sujud geus kebel can hudang-hudang saha eta hiji-hijina Nabi Allah Rasul pilihan Allah salilah hirupna dijaga diraksa ku Allah nyana mah can pernah bohong jujur baik can pernah maksiat can pernah nyen dosa sabab dijaga diraksa ku Allah saha eta Nabi Muhammad maka Rasul dihudangkeun ku Allah irfa ra'sak gugah Rasul angkat wajahmu Rasul mengangkat wajahnya lalu Rasul usul ke Allah ya Rabbi kasih kesempatan kaulah bikin nyafaatan umat kaulah isfa ayo syafaatan Rasul berdiri di maksar lalu memanggil ummati 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 yakin wajah-wajah nu hadir ayeuna di dieu nu niati mana datang ka dieu ngagungkeun maulid Nabi ieu nu bakal aya kumpul ke di payunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik saya yakin maka Rasulullah bakal memuliakan umatna ku syafaat uzma insya Allah ternyata orang umat akhir zaman umat paling mulia di hadapan Allah gara-gara naon gara-gara ayat cinta kangjeng Nabi Muhammad atau orang dikumpul ini gara-gara cinta kan Nabi dan cek nafsu mah itu mending diimah tae molor bener rela ngendalikeun nafsu ngabelaan rasa cinta orang ke Nabi mudah-mudahan cinta kita dibalas amin karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita bukan hanya sekedar ungkapan I love you tapi tunggu responnya you love me hasilnya yap milu memilu baik hayang memilu jeung Nabi hayang ke memilu jeung Nabi menang syafa'ahna hayang buktikan cintamu karena cinta bukan sekedar janji tapi cinta perlu bukti dua poe aing ngapalkeun eta sebelum kita buktikan cinta kita harus tahu dulu apa itu cinta what is the meaning of love ada 3 pendapat pertama kata anak muda tanya anak muda hai anak muda apa itu cinta dijawab ke anak muda cinta adalah cerita indah namun tiada arti indah terus datang malam minggu apel ke imah ka Bogor ngobrol dengan ibu imah di kebon digemrong-rengnya dari penti kotok di embe balata teka ambe bau tai indah saja meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai terasa indah tadi disebut cinta butai. 2. Cinta komentar orang tua. Tanya emak, mana namanya cinta? Dijawab ku emak orang, cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kisah koseh. 3. Pendapat santri. Hei santri, naon ai cinta? Dijawab ku budak santri, cinta
Cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba. Tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ada getaran. Ini lucu harap. Makanya kita bersyukur masih kita nikmat ke Allah berupa jin. Jangan cintakan Nabi Muhammad kadari ya benar deh. Makanya ayat ungkapan musisi, cinta adalah cinta itu anugerah, maka berbahagialah karena kita sengsara bila tak punya cinta. Rintangan pasti datang menghadang, cobaan pasti datang menghujan. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Marilah saya cintai Nabi agar mendapat syafaat nanti. Marilah sayang berselawat Nabi agar mendapat syafaat. Terima kasih. Terima bayaran. Mudah-mudahan sing menang syafaat Nabi. Amin. Inilah manusia pilihan Allah yang disucikan Allah, bisa ngajamin umat menang syafaat masuk surga Allah. Amin. Rasulullah ketika nangis memperlihatkan rasa cinta ke umatnya di akhir zaman, disaksikan kepada sahabat. Nangis Rasulullah begitu keras nangis. Sahabat tewani ngaganggu. Tapi ketika Rasul lagi nangis keluar ucapan dari bibir Rasulullah, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati. Sahabat kaget. Ya, naon dimaksud ke Rasulullah? Ya Allah umat kaulah, umat kaulah. Ya Allah umat kaulah, umat kaulah. Maka salah seorang sahabat bernama Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu nyamperkeun, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul kau jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon Muwaihibah? Gusti, abi kabeh dibunian anjeun kaget. Kaget kunaon? Anjeun dia manggil-manggil ya umat kaulah, umat kaulah, umat kaulah, umat kaulah. Gusti kunaon nangis? Jeung manggil umat kaulah, umat kaulah. Rasul ngajawab, Ibnu Muwaihibah, hayang nyaho naon sababna kaulah nangis? Leres Gusti, ishtaqtu bi ummati. Muwaihibah, kaulah nangis teringat ka umat kaulah. Muwaihibah makin kaget. Alas nabi ummatika ya Rasulullah, ari kami iya kudu cecek anjeun lain umat anjeun. Rasul ngajawab, la bal antum ashabi, lain anjeun mah kabeh sahabat-sahabat kaulah. Rasul lamun ngamanja pasal sahabat kitu, nu jelas dua golongan sahabat ieu geus menang jaminan ti Allah bakal jadi tetangganya Rasulullah di surganya Allah, yaitu sahabat Ansor wal Muhajirin. Muwaihibah makin penasaran, lantas yang kau maksud umat yang mana yang kau rindukan? Naku mulia-mulia teuing eta umat. Hayang nyaho Muwaihibah, hoyong Gusti. Rasul ngabejakeun, qaumun alladzina ya'tuna min ba'di
yu'minu nabi walam yarani. Hiji kaum nu bakal datang terakhir sanes kaula teu aya. Eta jalma-jalma can pernah panggih jeung kaula, can pernah ningali wajah kaula, can pernah amprok jeung kaula, can pernah ngadenge sora kaula, tapi maranehanana iman cinta ka kaula. Ternyata dimaksud ku Rasulullah, kita umatnya akhir zaman. Alhamdulillah, kita yang dirindukan Rasul sampai nangis Rasulullah. Sahabat makin penasaran, kami bisa pendak yang eta umat Gusti nu mulia? Bisa. Di mana? Kayak di Pemasan. Aya ciri-ciri na Gusti, aya. Mana ciri-ciri na Gusti? Ije umat Rasulullah akhir zaman yang paling dirindukan Rasulullah, rutbun lisanihi bidzikrillah. Umat anu sok rajin ngabasihan bibirna ku zikir ka Allah, loba maca istighfar, loba maca sholawat. Makanya hasilnya ya muludan di imah sing loba nu istighfar kan, amin. Loba nu maca sholawat, doang kolot baheula, kolot baheula manyarekeun anak di ayun maca sholawat. Ibu kitu teh ieu. Robo buka piganting na ayunan tang katimangti anak nyeri bapak anak nyeri budak serah tengah puting mewek malah dicetek molor ayo tunduk itu nama salawat mama marahan deh indungna itu isu kuruhudang ngaulaan siap dengan puting itu molor ayun mak ayun kuaing malon lain dikir pada hari Minggu keturut ayah ke kota yang budak jadi molotov mikiran lagu yang berapa minggu belum ke kota kena ada saya lagu budak tapi kata Islam tak ulin. Silakan pakai lagu-lagu, tapi yang ngadidik ibadah kreatif indungna, ganti judul tong hari Minggu, hari Jumat atuh belum cek balik mulu dan aing menang ilmu ti Syekh Abu Barok buka lagu hari Jumat. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid, kan bagus didikan pakai sendal jepit, ku duduk samping Pak Khotib itu. Ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya. La ilaha illallah. Tulis Pak Ud. Pelangi ganti mengaji barokah jiwamu, marah pusing kacau hilang karenamu. Allah Maha Agung penuh kasih sayang, mengaji cinta Al-Quran. Tadi itu kepropan doang di TK. Ini TK Taman Kadaluarsa. Datang bapakna, ceng, beureum ceng, abah nu ngayun. Abah ge boga lagu anyar, matematika. Dengengkeun ceng. Ji, jumlahkeun jadi 2, namun bisa ngaji engke bisa ngadua. Tukang kumaha aja eta matematika. 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4. Mun bisa ngadua aja bakal menang berkat lumayan. 4 jumlahkeun jadi 8. Mun loba berkat mah hese barang ngakan lumayan. 8 jumlahkeun 16 sebebarang hakan pasti bakal awet behas lumayan. 16 jumlahkeun 32 mun geus loba behas bisa mere kami toha alus. 32 jumlahkeun 64 geus bageun kami toha pamajikan bisa 4. Nah setuju lagi? Tambah Awewe setuju? Pasti. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lobakeun maca zikir ka Gusti Allah.
mana deh Gusti stempel jalma nu bakal menang syafaat ti Gusti eta umat akhir zaman nu mulia teh nu kadua birrul walidain umat kami akhir zaman nu teu eureun-eureun nyieun kahadean ka indung bapa anak-anak nu saleh salehah iya nu dibutuhkeun ayeuna di akhir zaman ku indung bapa hayang boga anak saroleh bener teh sabab di akhir zaman anak geus loba kabejakeun loba kolot nyari hate ku anak bener tinggal di zaman era globalisasi ayeuna lain globalisasi lain era globalisasi di zaman era penggoblogan masa kini geus loba budak gara goblok ka indung bapa loba indung bapa nyarari hate ku barudak bener akhlak geus jauh-jauh sopan santun geus leungit baheula mari kaliwatan indung bapa dodongkoan ti kajauhan bebeja ba geser diukna kula rek kaliwat bisi kadupak anak urang gitu teu ngaliwat ayeuna ka indung bapa bebeja henteu seueuh akhlak budak ayeuna indung jajalaneun pura-pura teu neureum budak ayeuna men seret macam nyungsep indung bapak ngagoer teh ka imah delek kanan dalam kakagok nincak beung bapana mending anak jurik juga eta geus nincak beung bapana molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung sia teh jeung teri datang indungna ih nyokap datang miningna nyokep rojol akina ho nyakop tuh ini tak bahasa jurik di mana eta bodak loba budak nganyarikeun hate indung ieu mempenglobasan di para pemuda remaja putra putri dengekeun lamun hayang di jeung nabi ulah coba-coba nganyarikeun hate indung bapa jujur sakuma umat nabi rajin sholat fardu sunat ketinggalan haji umroh tiap tahun puasa fardu sunat ketinggalan tapi eta jelema rajin ibadah di dunia di akhirat teu meunang syafaat gara-gara naon Rasul ngajelaskeun eta jelema rajin ibadah di dunia tapi rajin nganyerikeun hate indung bapa paehna teu meunang rito indung bapa bahaya eta al aqu liwalidayhi jelema nu sok nganyerikeun hate indung bapa moal meunang syafaat naon sababna berat sakuma sugihna anak harta anak kumpulkeun sadunya buat bayar jasa indung bapa moal kabayar bener komo jasa indung nyawa ditaruhkeun ku indung bener jasa indung teu bisa dibayar ku anak bahkan ku maulid apa dengekeun bapak-bapak ulah coba-coba ngahinakeun ka pamajikan ulah nganyerikeun hate pamajikan cicing uun dibelaan ku aing tenang cicing salaki sia luwak lieu kitu nyiaran pamajikanana beureuh maaf sakuma sugihna nu jadi lalaki kumpulkeun harta lalaki jangan bayar jasa pamajikan moal kabayar ibu-ibu menang di dia ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung melahirkan kandung lagi teman anaknya 20 hai bulan balik ke dirinya lagi menyusui mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu enak sudah ya baheula balik qasidah kula keur leutik sok lalajo nu maena ibu-ibu alata barulun geledek naon baheula mah timpring heueuh bakal lagi jadul variasi gitu dimimikeun nepi ka anggeus pak baheula aing sok lalajo lagu teh jauh tiadana yadana dan pak aing leutik sok lalajo
Amawiya semis favorit eta lagu baheula ujung-ujungna teh ya kadal haram aduh kadal mah haram ih baheula api rombongan kosidati sadang kolot pak badmintonkeun lagu-lagu Rolling Stone tadi ini Rolling Stone legit ke timpring datang rebana kasidah mulai aya variasi pukulan sampai dilombakan aya festival kasidah dengan berbagai macam variasi cak cek 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 cak saminggu aing latihan eta bukan muncrat aing nakor leungit rebana datang cerawis hah? Oh mak geus kolot di dieu mah ya mak rawis santri di mah aing balanja meuli alatna baruleut laleutik unggal puting latihan nakor sadaek-daek bukan benge kemana-mana opak kadinena begitu opak ay keblong pinggir cucu kanan kabeh disebut Masya Allah kayak jasa indung tuh bisa dibayar kuan nah nasib maaf Pak Bu jangan baget naik kaset geris maaf jasa indung tuh bisa dibayar ke anak jenjang menuju kehamilan ibu rutin sebulan sekali micenan darah kotor benar Bu bahasa agama naon head bahasa Indonesia naon menstruasi bahasa Sunda naon bahasa Sunda head bahasa agama bahasa Sunda naon di dia bahasa Indonesia na men bahasa agama na head bahasa Sunda na di dia palangan itu bongkar we palangan dibangun ente bahasa Jawara na naon di dia ya bahasa Jawara na ya si brewok udah gede si botak jadi merana cicing siya tulis bae lumayan maaf cenah lamun ibu kermen sok anu nyari awak bener tuh kurang bapak-bapak ngarasakeun teu Pak yang tadi mah bersih bae cek ibu-ibu atuh teh adil sabab naon ibu-ibu men tenang bulanganana mudah ketika ibu men aya softtek ganjelman ibu-ibu men eueuh softtek teh kabeuli tinggal lumpat ke dapur lap kompor cecelkeun mudah coba lamun lalaki men ripuh eueuh softtek aku lalaki men dibutal ku sorban aku lumpang kalario bae ngaco sih adin ketika ibu men maaf aya ibadah mahdoh diliburkan 10 menit ka lohor ibu men begitu adan lohor ibu molor dusak mudah-mudahan isya cek salakina dosa siap sholat sorry kak men guna eta jawaban Ramadan salakina sempoyongan baik puasa lapar
begitu asup ka kamar pamaji kerubuak bek nyapu cek salakeun hayo sia kanyahoan ku aing teu puasa dosa sia nyai sorry kak kakak teu percaya perlu bukti dele berarti lamun ibu boga salaki tilok salat tilok puasa Ramadan berarti salaki ibu eukeun kumaha cara penanggulanganna gampang sok teh urut ibu wawelkeun kana sumut salaki sia tilok salat berarti menah hakan sok teh aing hakan itu bae aja tuh bisa dielingan mah geus wawelan sok teh bae. Dua, jasa ibu itu bisa dibayar ku salaki hamil kerngidam ngeripuh ibu bener kok mesti dibeuteng 8 bulan tapi gegembol ke kemana-mana tuang mamuat hilang benda molot gitu jocong ibu salaki mah keret tibra ibu mah guling gasaha yang ngigir baik pegel asa keplok beuteng 8 bulan hamil nangku bansin mejret nang kalak baik curiga sunan udah terekelan deh Salakina terkenal juara 1 dunia panjat pinang mana jasa ibu tuh bisa dibayar ku salaki ngalahir bukan ngajuru teh juru namaon jujur setiap ibu melahirkan seorang anak menurut ilmu kebidanan maka ratusan ribu urat saraf kecil putus maka taruhanan nyawa benar teh kurang lalaki ngerasakan tuh pak yang terima beres pemajikan di kamar jeung bidan ngaheujeun salah kena di luar jalan-jalan nyotan jinggo dari wiridan lagi ada lagi pemajikan di kamar kan berjuang narokeun nyau cek bidan aya salakina nya bebidan sampirkeun pamajikan sia geus teuleus geus tanaga kanya karak nyampe ke nyanyi sabar tawakal pasrahkan ke Allah sok keluarkan di tanaga itu dulu berapis nontot ayo nyerika seluruh tanaga kak sabar tawakal ayo paksakan hejenkan seluruh tanaga kak jeng kakak bareng ayo supaya ayat tanaga baru ayo bareng-bareng 1, 2, 3 ayo ayo jeng kakak ayo nyanyi ayo salakina ti heula ngajuru bidan kaget ya orok bauna si goblok model bapak-bapak lainnya ngiris ya mikir singkarunya ke pamajikan nyawa ditaruhkan bu bener teh mana deh jasa itu bisa dibayar ku salaki asik air susu pantes berat ancaman anak menamual menang syafaat gara-gara nganyerikan nate indung so bapak bisa ngerepehkan orok tuh bisa ibu tuh bisa ngerepehkan sabab remote control orok ayah di indung bapak nanya tuh dah orok nadi ayun mewek ku bapak nadi pangku malah cerita kita orok dan ku bapak nadi dikekesak baik molor otu pedangmu indung tetega kak budak hadirkan kakak terus kan bayar kan budak maku pula bayar pangkuku indung repeng hebat indung aceh si kaset anak emak ikumaha ke bapak bapak sama galak jurut deh kata orang hidang begitu dipangku dirayu kumana orang cerita sabab indungna hebat ketika orok langsung ambil tindakan eta indung kodok burial lol eta jurus ngarepehkeun orok
kodok beliau lol langsung orang krete hop krete bapak bisa ente bapak boga ente tunggu bapak sok minta jatah penting indung kira boga orang tuh bisa jong-jong sareti berat bener kerek-kerek bapak mati berat kerek indung lu hudang bener langsung ngambil jurus dari kodok burialo repek gak tau cik indung naik bari nyusuan sareti karena ke 5 menit hudang dari indung na itu owa-owaan gede sorangan indung na kaget eta sorangan bijil tiburion akhir di dalam orang kajajaden lagi jatah iya amit-amit tadi bisa minta kain mereka osok di mana ini orang baik di Banten ke 2 minggu kita kali Cimulut pindah ke Baros alhamdulillah jadwal muludan Silimulut pul Banten Jawa Barat di kebagian terkait ngontrak di Baros di Panjiratan Serang alhamdulillah pemajikan di mana ya sok melo curiga dengan kain kalau bagi kiainya ragu kalau mah jujur kata majikan mual neng mual mau beja kalau majikan memilu banget alhamdulillah akhirnya dikontrakan di Serang di Baros di Panjiratan itu setia setia udah janji waktu di Kopong cinta lokasi yang di Kopong aku aing tukang masak kiai aing ngurus dapur kiai pemajikan tukang ngurus inak kiai atau aku ungan koe yang bari masak, bari ngepel, santrian. Wow, beautiful. Jangkung putih mancung, berebut aja lurah kobong. Cekai nasib kumangkin aja. Puasa yang seminggu. Cuma 1 bulan aku perkenalan langsung ditarik kawin ke Mitoha saya kawin mesin neng oh siap itu alhamdulillah kenapa sabab gula pendek gemet pesek jadi kudu gak pemajikan jangkung bodas mancung untuk apa ya perbaikan keturunan anak pula lahir ke hiji lalaki jangkung mancung alhamdulillah untuk kain kebajikan bodas aing genet kulit anak aing eja carulang alhamdulillah penting atau aing lamun pendek pemajikan aing pendek anak aing bubulu duka itu santri cara memperbaiki keturunan enggak diberi puasanya kudu datang ke imahai mahal tau gue saya jadi ngacau kemana-mana mual benang sapaan anak anu ngajarikan hati indung bapak hayang benang sapaan hayang yuk orang mulia ke indung bapak doa raya kene anu geus raya kiriman Fatihah terus nyen amal soleh nyen amal sodakoh penta ka Allah pahala ganjaran sodakoh urang supaya disampaikan ke ahli kubur almarhum almarhumah indung bapak urang geus raya sing dihampura dosa-dosana sing dijadikan ahli-ahli syurga Allah. Terakhir mana merek syafaat bikin umat akhir zaman
terakhir jalma-jalma anu teureun bu korek mana eta can beres teh lain hiji deui hiji deui lain nu katilu can buka hiji tadi jalma nu menang sapa cirina naon rajin maca zikir istighfar jeung maca sholat. Kita dua jalma nu nyieun kahadean ka indung nu katilu jalma nu betah diuk di tempat ibadah. Rasulullah rindu ka umatna nu betah diuk di tempat ieu doang kolot-kolot urang baheula masjid can mewah doang bale rompeng baheula masjid musalla bapak urang can balik ka imah lamun can beres salat isya di maghrib nepi ka isya rela diuk di masjid baheula bapak urang indung urang teu kaluar ti kamarna lamun can beres salat isya di maghrib wiridan maca tasbih tadarrus bari nungguan salat isya beres salat isya kara kaluar di kamar ayeuna kitu teh kolot tuh nu betah diuk di masjid ting DKM salah meuli karpet atuh sajadah ateul dibebeuli renyem kana jubur bahkan boro-boro itikaf di masjid diajak wiridan ku imam susah ya imam assalamualaikum kakatuhu do kencang geus leungit makmum imam kakenca assalamualaikum katuhu leungit imam ngusap beungeut di deuleu kaburi tinggal tiluan kokol bedug pasaran eta jadi obatan di masjid imam kokol bedug katil kurung dedes eta penggemar setia di masjid jelema na geus tebar tahir sok hasil mulu dan buktikan ulangan sakadar kamulyakeun ngomong cinta nabi tapi naon nu diamanatkeun ku nabi teu dilaksanakeun urang belajar ngalaksanakeun insya mudah-mudahan emang manfaatna sakelidi jam 12 lewat saparapat setengah 1 kurang sabab kula isukan pagi aya acara buludan di Malimping ayeuna langsung pulang ke Tapos ngendong di Tapos supaya rada-rada kita jalur nakadinya doakeun bae sing sehat sing panjang umur. Nah doa babarengan aminan.